nu maneh di dunia baheula budak-budak dunia ieu buktina datang ke poho salat poho puasa poho zakat segala rupa budak-budak ieu buktina ini maneh ribut ngaributkeun nini maneh teu salat ngaributkeun nini maneh nembak jelema ngaributkeun nini ngabom negara ngaributkeun nini teh dunia. Masya Allah mungkin dibuktikan lamun kuari dunia dibuktikan ini model kos gitu sahanu hayang atuh sahanu hayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, wabil khusus takersana Kiai Haji anu ti heulang teh gaok Kiai Haji Ndim gaok asana ngadenge gaok serem gaok gitu. Oge kakersana Kiai Haji Tawil Jangkung anu ti Bugal, Kiai Haji Supendi jadi jelema ge nyahoeun lain kiai meureun nya seri jelas lain kiai bajingan paratur pemerintahan sipilna militerna abri polisi bil khusus Bapak Camat Kecamatan Pasar Kemis anu masih eksis, Camat Haji Asep Sunarya Asyanaryaan tuh sama dalang
serta jajaranana anu kusibu kuring dimulyakeun kumna bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat bil khusus pisan Kiai Haji Wahyudin serta jajaran panitia pembangunan Masjid Al-Barakah anu kusim kuring dimulyakeun. Nu mudah-mudahan urang kumpulna di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Wengi ieu urang dikersakeun ku Gusti Allah kempal di dieu dina suasana anu kurang kondusif antara polisi jeung abri, rakyat jeung pemerintah, kiai jeung santri, karyawan jeung bosna kurang kondusif. Kasapeker-sapeker milu teu kondusif. Kula di mana, sora di mana. Kiai Badussalam tadi ngaji atuh nyana-nyana sapeker-sapeker. Wayah teu bagus bae. Settinganana ieu luhur teuing. Ieu teh luhur teuing. Jadi sora teu ngumpul. Jadi kajian teuing kumaha ge ngaji teh kan perlu sora nu bagus. Sora teh hartina supaya kadengengna. Ieu panggung luhur teuing. Nu nyetel sapekerna meureun kurang rokok. Aju. Ieu sora teu pugu sora. Kula ge ngadaikeun dari protokol teu pugu sorana maksudna. Ieu teu ngumpul. Jadi misah-misah. Tah. Meureunana nyawa Haji Udin meureun ieu. Nu sok masang listrik PLN kawin deui teh nyaho. Jadi miru error. Dari urusan tak iya itu pugu kita suara tepugu karena ai bangsa Haji Pendi Rusdi matunya teu ka hitut bau asal aya soran bae kita tadi ge kieu deui ini akan suara ngumpul mana ya tak datang ke kuat hese tapi meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz nyeting tinggal nyeting tapi ai diberena sakieu bae tah ieu urang sanajan make lipstik Kodak dikerahkan ai angel maka menang jodoh tuh angel bae. Aya nu tilok mandi-mandi acan. Tapi haju ner bae. Aya. Geus aya ti Lauhil Mahfuz datang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring ka dieu teu maksud rek nana ngaji ja urang di rumah atuh geus sering komo nonton atuh geus sering jasad main koprok di dieu aya bandarna ngadu kotok di dieu bandarna atuh geus lah pokona sagala aya we di dieu mah kiai atau ayah lengkap
jadi kula mah ka dieu teu terek ngaji terek nanon rek neuleun nu geulis kitu doang. Jadi ka dieu teh hayang nempo aya eueuh nu geulis sakitu doang aya tuh. Kadang-kadang neangan di Bandung teu manggih ai jelek aya di Pabuaran cak Rusdi makan pamajikanna teh panggeulis da urang Pabuaran geulis makan relatif cak kula gelis cak epul teu cak pacamat gelis cak kula henteu gelis bae hese kumaha nu bogohna bae mantak laku kabeh laku kabeh istora sampai keur beuki kieu bae cak kula mah teu padatnya cak kula mah coba tuh dikutak-atik wae padet sa sekolah mah jadi teu geuraeun ngomong teh mantak di kieu-kieu ngomong ieu maksudna supaya ngeunaheun henteu darder coba kumaha supaya ngeunaheun geura-geura kumaha sih bisa koski jadi ka dieu teh rek nempo nu geulis sugan aya di Google nyelap nu geulis barang di deuleu di jembatan keneh tadi bagus camrok aya nu geulis di pengkolan keneh geus manggih nu geulis malah kula nanya teh si jelema teh kuntilanak ternyata aya loba orang di dieu geulis teu kudu neangan ka Bogor, Cianjur, Karawang, Bandung teu kudu di dieu ge loba orang nu geulis masyaallah tapi ari neangan nu geulis sakadar geulis beungeut mah ambalaya loba ngan lamun urang masih nikeun geulis beungeut kasep beungeut ingat pae nu geulis dikubur saminggu kaluar nanah nu kasep kitu kabeh nu kamari ieu pipina jadi kebanggaan diusapan make wedakna ge zamanna geus lewat LDL zamanna naon tuh kuari wah banyak mun deui mah wah geus dah cap kupu-kupu lah saminggu 2 minggu nanahan beak bilatungan selesai nu kamari ngudag-udag nu geulis bayangkeun di jero kuburan setelah seminggu setelah 20 poe geus teu ngarupa deui nu kuari ngudag-udag nu kasep paeh saminggu 2 minggu di jero kuburan bararitu selesai tapi nu diteangan ku kuramal lain nu geulis beungeut geulis hate na ieu nu mantep bata kajen teuing beungeutna geulis tapi hatena geulis bawa ka Cilongo mantap tawang geus tapi lamun aya lu goreng hate beungeut da jore jang epul nah ieu nu geulis hate
lantaran lamun nu geulis hate mah ngeunaheun dibawa ku kumaha ge. Lamun awewe kebenaran geulis hatena, ya Allah salakina bahagia. Sebab lamun awewe geulis hatena hiji bakal nawaran nyandu. Ngeunaheun kan ka salaki? Ngeunaheun ka salaki. Masya Allah Kak, mumpung ora keneh tanaga aya, jai mah boga, usaha keur maju, mobil ge atuh aya. Lah tuh maningan kawin deui be Kak, Masya Allah asana jajantung tiis. Tapi lamun kasep deui hate salakina, Neng sanajan Neng ditahan bege kakak mah moal nyandu geus cukup jang Neng bae, nu penting mah Neng setia kan mantep. Loh, jadi lamun nu geulis jeung nu kasep hate aman dunia, moal aya demo. Malaya ieu makan salaki demo ka pamajikan jarang, tapi nu loba mah pamajikan demo ka salaki eta nu loba mah ngademo naon eta. Nah urang neangan nu geulis hate ketika urang manggih jelema geulis hatena, ketika orang ningali kasep hatena bakal nikmat hirup di mana bae, posisi kumaha bae. Ketika jana jadi polisi geulis hatena, kasep hatena jadi polisi na tilok satangkep-tangkep, polisi tilok sapriwit-priwit. Polisi kuari kan teu beres, main tangkep-tangkep aja. Bungkukula dicaritakeun dunia polisi muringkak bulu lain luluhur nu handap ke milu muringkak. Ya polisi. Lamun urang manggihan jelema kasep hatena jadi abri misalna muantep. Nyana sebagai kalang badan negara, nyana sebagai pelindung umat, nyana sebagai pelindung rakyat bangsa jeung negara. Apapun yang terjadi mun geulis hatena mantep. Lamun jelema geulis hatena jadi pedagang, moal daek nyokot duit bank, moal daek ngoplos karung, rapi dagang. Ieu mah karung bolong dijualan. Ieu kumaha tuh? Itu bolong kumaha ngasupkeun. Lamun geulis hate mantep. Jadi petani geulis hatena beres tadina. Jadi kiai ge hese jasa anu geulis hatena. Ieu kiai ge bajingan kiai. Sakali deui baj kiai ge hese. Nah, ieu urang kumaha carana supaya urang bae heula ulah kabatur, supaya urang boga hate nu geulis. Lantaran lain kiwari bae kan hirup teh. Sanggeusna urang diciptakeun di alam arwah, turun hiji-hiji ku hari ka alam dunia. Isuk pageto urang aya di alam barzakh. Jaga setelah kiamat aya yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Yauman tataqallabu poean anu bulak-balik gujlang genjlong kaluhur ka handap ka sisi ka gigir endap-endapan hate jeung panon teh wah lain lalagaan. Tataqallabu fihil qulubu wal absar, hate endap-endapan, mata endap-endapan lantaran leuleuh jelema ngabring ka sorga, leuleuh jelema ngabring ka neraka.
urang bakal dikamanakeun apakah surga apakah neraka. Sakadar kuari hirup di alam dunia henteu kokomoan jadi polisi, kokomoan jadi polisina, apapun yang terjadi jadi abri kokomoan jadi abrina, jadi pedagang kokomoan jadi pedagangna, jadi kiai ge kokomoan jadi kiaina. Belekeun di akhirat sakadar di dunia naon hartina paling ge meuli mobil imah kawin deui ka Karawang sakitu paling ge nu di pikiran ge aya yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ieu nu mantak para ulama peuting hudang hajuki aju nangkeun nagep naon bae. Nah ieu lamun cacak-cacak eueuh yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ieu atuh tenang hirup jabatan aya di aing, kakayaan aya di aing, kumaha aing? Urang jadi nu sugih, urang jadi nu gagah, nikmat. Tapi horenganan bakal dituntut. Sabara tahun sia jadi Kapolres, sabara tahun sia jadi Kapolsek, sabara tahun sia jadi Kapolda, sabara tahun sia jadi Kapolri, sabara tahun sia jadi Kapol Kalapa. Bakal ditanya raga Kapol Kalapa. Emang mau ditanya sama ruka kumaha? Sok emrengkeun balok sia di dunia tembakan jelema, isuk pageto di akhirat bakal ditanya sabaraha jelema nu tembak ku sia. Masya Allah. Sabaraha tahun sia jadi abri, iraha sia jadi kopral, iraha sia jadi mayor, iraha sia jadi naon di kaluhurna nu aing teu nyaho jenderal majen ngan nyaho ngaran doang. Ulama ke Haji Pendi ge heran. Heran teh kieu maksudna. Aya jenderal liwat nanyakeun tempat kieu ka Haji Pendi. Haji, tempat kencing di mana? No, sono no. Eueuh sopan eueuh. Padahal eta ka Cilongok jenderal. Eueuh sopan, sono no. Geus beres bae itu teh. Liwat atuh teu dihormat pujana. Kukula ditanya, "Haji, anu tadi nu liwat saha?" Dah, abri naon? Leh, bari kopral. Eta jenderal, emang jenderal. Atuh sagede Haji Pendi bae teh jauh ka jenderal atuh komo sia. Mau budak datang ka pae moal nyawa. Nyawa. Lamun cacana teh lamun nyawa jenderal mah tuh aing kieu. Atuh nu mantek ke SDM teh taekeun saeutik atuh. Teh nyawa nya. Mana teh budak? Tapi maning teu nyaho. Cek ulama maning teu nyaho. Sebab lawan ngahormatkan nu kitu lamun ngahormat ka jabatanana neraka. Ngahormat kieu, ngahormatkan duniana jahanam. Maning teh Haji Pendi bidug-bidug ge. Ya aing mah sawa urang maeng moal ieu mah. Moal ieu mah pokona moal ngahormat ka sasage. Ka kiai elos emang teu ngahormat. Penting aya kiai ge teu dihormat ku cenah mah. Hiji nu dihormat ku nya pamajikanna doang. Ada lantaran lamun teu dihormat atuh nonggeng. Nah, iyalah nu dipake kainget ke yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ai kitu bakal kumaha ketika di poe eta urang dipanggil. Haji Pendi, maju. Tak. Aya nu dituntun. Glak. Hal ta'rifu hal. Pendi, naon teh sia saya? Nauzubillah cek Haji Pendi teu ulama. Teu nyaho sama sakal. Ulah teu nyaho sia tah ieu pagawean sia waktu di dunia goblok. Ipan jore amat, tore amat, maling aya di sia, zina aya di sia, mabok aya di sia. Ngitung karung teu bener aya di sia. Tah ieu. Ya Allah. Horeng amalnya
lain aja ieu lain atuh ieu meuleuy parati eta. Gusti Allah lagu ingat eta lah nu pake kasieun teh. Ya Allah ya Rabb, ketika dipanggil deui camat asap plak 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 tungtun deui hal tarifal nyaon teh dia kaya auzubillah min zalik henteu kuring mah teu wau goblok sia tah pagawean sia tanda tangan teu beres nipu rakyat pagawean teu ceuk tah amal-amal sia hah mana atasan sia bawa ka dieu mana atasan sia yo insyaallah sieun urang yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar eta ona memang pagawean teu beres kiai itu beres Kiai Epol aduh Kiai Epol kiai mana ya Gusti Allah lagu tuntun dituntun amal Masya Allah kan dibuktikan urang pan sok nyarita sok ngadanya caritaan Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi jaga di akhirat urang teh kapanangtung dituntun ku malaikat aya nini bongkok buukna ngarundai ka handap henteu terurai matana molotot cileuha di dieu cule kaluar lehonya hararejo bolde ngacai susuna lambeng Masya Allah Masya Allah bahasana di itu sampoa torotol kulit core kabida-bida cek malaikat ayuhan nas hal ta'rifuna nyarahon teh anjeun ka ieu wau teu wabeh nyebut naudzubillah min zalik hartina teu wau iraha kula wau kan ini modal kitu jadi bugal makareu garelis di pabuaran mah komo nu geulis teh cangkengan di pabuaran mah tah kabeh ge luau cek malaikat mun hayal nyaho hadhihi dunya ieu adalah dunia nu maneh di dunia baheula budak-budak dunia ieu buktina datang ke poho salat poho puasa poho zakat segala rupa budak-budak ieu buktina nini maneh ribut ngaributkeun nini maneh teu salat ngaributkeun nini maneh nembak jelema ngaributkeun nini ngabom negara ngaributkeun nini teh dunia Masya Allah engke bade dibuktikan lamun kuari dunia dibuktikan nini model kos kitu sahanu hayang atuh sahanu hayang kuari mah dipoles nini makan lipstick sedong Masya Allah ieu nage make bola-bola mimiti putih haju koneng haju berem haju hideung percis kos tadi tinjuan ku Muhammad Ali nini dibukti-buktikeun geuninganan ku Gusti Allah ketika orang dipanggil dituntun amal plek hal ta'rifu wau henteu anjeun naudzubillah sami abdi genteu wau ieu teh salat maneh ieu teh puasa maneh ieu teh zakat anjeun ngaji anjeun ieu teh pembangunan masjid anjeun Masya Allah iya amal
pan ieu celian atuh bagus geulis ngan eueuh celian mere semena ngan sasa eueuh celian kurang celi tah ieu sih ada amal salat bakal diwujudkeun bagus henteu salatna mun bagus kasep mun goreng salatna goreng kitu keneh puasa mun puasa urang bagus diwujudkeun kasep lamun teu bagus bakal goreng zakat haji dan lain sebagainya kitu keneh amal-amal urang inget yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar masyaallah karim nu mantak jelema teh waktu di dunia aya nu kokomoan teu inget ka pangeran setik-etik acan kafir musyrik murtad aya anu inget ka pangeran bahwa pangeran teh Allah ngan teu kaburu maksiat bae di dunia aya anu inget ka Allah tuluy ngalaksanakeun parentah Allah ngan teu puguh ilmuna nu bodoh aya anu nya inget ka Allah sebagai pangeran tur nyaho syarat rukunna bari ngalaksanakeunana kalawan rapi zahir jeung batin iyalah anu untung kanyahoanana di mana eta di dunia kuari kanyahoanana saha jelema nu bulak-balik ka masjid eta nu hebat kula masuk aneh aya jelema deket jasa ka masjid tapi teu nyahoeun tihang-tihang masjid aca teu nyahoeun sia di mana jijing deket Masjid Al Barokah nu anyar teh aya tiang masjidna sabaraha keke sabaraha nya keke sabaraha opat sia mah bloon emang opat sabaraha tah tihang aya teu jauh dekat tihang masjid moal di dieu mah moal teu aya nu teu nyahoeun ka ampar-amparna aca aya nu teu nyahoeun ka cet-cetna aca nah lamun hayang nyaho jelema anu boga iman tinggi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah di dunia mah hese nimbangna endeu kumaha aja nu boga timbangan mah Allah anu nyaho ka batin Allah urang masa kadar nyaho zahirna hungkul kumaha sih nyahokeunana nganyahokeunana sakumaha tadi ayat nu dibaca innama ya'muru masajidallah man amana billah jelema nu iman ka Allah jeung ka Rasul Allah iman ka yaumil akhir jelema nu ngarame-rame masjid dimimiti ngabanguna nyana siap jadi kalang dada siap segala rupana berang jeung peuting mikiran pembangunanana datang ka ngawujud eta mah sakadar bangunan tetapi anu paling istimewa mah ya'muru masajidallah adalah bulak-balik ka masjidna isuk-isuk ka masjid berang ka masjid sore ka masjid aya cenah kieu di dieu ge nu kos kitu mah ka masjid dek naon mukaan kenceleng masjid duitna sabaraha duit dipaling lain eta isuk-isuk ka masjid ibadah ka Allah berang ka masjid ibadah ka Allah waktu salat minimal waktu salat nu 5 waktu ka masjid ciri jelema anu bakal kanyahoan di akhirat ya'muru masajidallah man amana billah nu iman ka Allah jeung ka Rasulna jeung iman ka yaumil akhir adalah jelema nu ngarame-rame masjid ngabangun alhamdulillah sakieu mah pohara jasa ti jauh keneh tadi kula geus ningali bau di bugal aya masjid megah amat menarahna mah di kaluhur menjulang tinggi masyaallah kula milu bangga sebab naon sebab masjid teh
nu ditinggaliku para malaikat di langit sakumaha urang dunia neule ka langit neule bintang. Al masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Urang mun hayang nyaho ka imah Allah, ieu aya masjid imah Allah. Coba ge menang ka panggieun Allah ge di jero ge. Coba ge barang di deuleu beuh jaya ge kitawil. Eta kitawil nu wau jeung Allah. Nah, al masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Saha jelema deuk hayang kapanggih jeung Allah, silakan ka imahna. Urang teh sebenarnya mah babari jasa. Babari ye deuk nebak nanaon ge jahaju ka harti bae. Sok geura ge. Lamun urang liwat aya lapangan, belah dieuna aya gawang, di dieu aya gawang, eta lahan paranti naon? Pardon. Main bola. Berarti pinter kan? Urang berangkat deui set, manggih deui hiji bangunan. Di dinya aya merekna warteg, paranti naon eta? Dah. Berangkat deui set, aya deui di dinya polsek. Paranti naon? Paranti setan. Paranti setan menang nyawa imah setan polsek. Atuh setan ieu mah mabok bawa ka dinya bener teu? Nah, eta setan ngaranna. Ye, anu zina, nah, bawa ka dinya, maling bawa ka dinya, berarti eta mah setan. Mantang menangkeun nusok menangkeun setan mah tuh setan. Ya hese menangkeun setan mah lain ku setan mah. Berarti setan eta. Tuh lamun urang berangkat lewat di aya di dirinya teh nya kantor desa berarti naon da berarti naon ngajual tanah banting ngajual tanah nu trok dibayar teh eta urang manggi deui tempat set majelis taklim berarti naon main remi sama kelas majelis taklim berarti main remi kan tuh lain manggih orang masjid Masjid Al Barokah cak hate paranti naon paranti dumadeheus ka Gusti Allah. Lamun urang di imah salat kurang husuk misalnya tahajud udang jam 1 jam 2 sholat tahajud Allahu Akbar kurang khusyuk ke masjid coba ge jam 2 coba ge poekan masjid dia lampuna poekan lawang kunci kurang sholat Allahu Akbar di imah mah teu husuk ge teu husuk teu ngageter tapi di masjid masa na paeh tah budak teh di masjid buyutullah imah Allah. Saha jelema anu sering ke masjid berarti sering mengunjungi Allah. Lamun sering mengunjungi Allah etalah dirinya kadar imannya na. Eueuh jelema anu betah di masjid kecuali jelema-jelema anu taqarrub ka Gusti Allah. Ngajaah ke masjid sholat duha, ngajaah ke masjid tahajud hajat, ngajaah ke masjid beda ya. Urang misalnya ieu kan nyerian ku awewe ye, kan nyerian ku awewe, urang nanya awewe, neng kemana neng? Tuh nyatanya bae, ngaca. Dalam lalaki digitukeun seneb. Coba isuk tanya deui ku aing. Kadarang liwat deui. Neng kemana? Ngaca. Ya Allah. Parah amat sih. Mulai guys, nista maja 3 kali aing awas. Coba yang nyaho aing. Tanya deh kok. Neng mereka mana neng? Ngaca. Wah. Berangkat ke Cisoka. Neangan ini raaitu 11. Tasbih puter. Puterkeun kan kurang. Maka
make batu segede kieu balangkeun tas ngawirid balangkeun ke arah imahna di mana kidul bismillahirrahmanirrahim eta batu ragag nyana ngarenjak mantep. Nah iya sabaraha poe cenah kieu nya 7 poe ngawiridna sabaraha 175 nu diwiridan naon atuh moal dibere ku aing sia ngadon melet kabeh ge tah wirid di imah teng undang 7 poe tanya deui ku urang neng ka mana neng ngaca wah berarti teu jalan ya ngawiridna heula di mana ternyata ngawiridna di imah moal manjur di masjid kan aya malaikat di masjid aya bantuan gitu orang datang nggak ada ngawirid malaikat ngambek oh bau ini roa itu lain deh malaikat gitu masya Allah wiridan di masjid batere sebab daun buyutullah al masajidu buyutullah. Nah iya malaikat kieu bae ngan make syarat hayang kapangijeng malaikat mah hiji urang kudu bersih zahir batin nomor kedua make sesengitan malaikat datang lamun haji pendi mah moal datang malaikat jin ayo naon sih geus kieu jin mah emang sia musuh aing ente sia keun dibalangkeun ka bedug sia ku aing ada objana bapan ngalengkah bae atuh pan jin teh keur diuk dilawang kasempar ku sia emang sia nu sok diomong-omong ku kieu ucit teh ieu dipoteskeun ku ieu sia da kamari ieu mah nya teu bisa lempang dipoteskeun jin. Nah ieu masjid ulah sambarang bulantaran buyutullah aya larangan-larangan hiji ulah ngomongkeun dunia di masjid dua teu meunang dagang di masjid tilu nu heb teu meunang ka masjid opat junub teu meunang ka masjid lima lu tas nganjang ulah es masjid itu tuh urang awas ya sebut ka bedug sia ieu aya aturan-aturan buyutullah masyaallah. Ulah-ulahna naon masjid maka karak urang nyokot ngalengitkeun kokotor hiji bae ge aya kala kaya tau barang bangku urang dipiceun keluar eta bidadari teh geus kieu bae misalna Ustad Epul micin kalakai dibalangkeun keluar cek bidadari Epul sini bidadari masya Allah karim lailah hagaan kamu muntai kotok mah kotok kayak di masjid ini adalah mahar bidadari muntai kotok na letik bidadari na tepat gelis muntai kotok na gede bidadari na gede gelis iya masya Allah mas kawin bidadari bersihan kurang set ngan carana kudu belajar heula ka kitawil carana belajar kudu ka kindim carana bersihan kos kitu teh kudu belajar heula lantaran lamun teu belajar mah kan aya nu kieu doang ngabersihanna ieu teh kotok beres set beres teu jadi ngabersihan ge kudu ngaji masjid masya Allah iti ulah beda piceun jisimna plek kurang kene bersih cayan kadinya plek lamun deuk diantep lamun deuk dielap sekali set cek guru nu bagus mah teuneun we dirinya cai kadua kali plek sagaring-garing eta nu afdol neuk dielap nu kadua ge nu bersih masalah. Jadi tumundang sambarangan cara tadi asal bae teu bisa kos gitulah cara ngalengitkeun najis. Nah udah ngalengitkeun teh kotok di masjid bidadari geus Pendi Haji Pendi geura pae
atuh kan moal teu paeh mah atuh moal bisa ka ditu atuh nya mah bidadari ge lain hayang kanyan ieu geura paeh doang ya paeh atuh bidadari nyumpahan atuh cak aja pede teh lamun aing geus paeh ka dinya teh can puguh tadi bidadari heula kula ge cenah nganu kasep cek bidadari nah iya nu batak di zaman sahabat di mana-mana aya masjid kotor kemudian paheula-heula aya nu gerut aya nu gelut lantaran kapiheulaan gelut oh awas ya imah aing bidadari ditu ribut sahabat lantaran kapiheulaan aya di bugel mah kapan kapiheulaan limbah gelut kapiheulaan cewek gelut ya barang bau digelutan namun aya awewe kemudian ku batur disikat ya Lampung embal aya kene putih gede adat geus ieu mah digelutan watuh awewe bangga ulah cek babaturan aja mah elehan ini resep lalaki mah jalain kitu lalaki mah awas ya eta kabogain coba-coba ku sia toel awas ya lamun aing can ngujul ngaler sing hades padahal mah leutik bawakna teh ngomong buat aja ngomong lalaki eta kok kitu lamun lalaki kemudian dicokot bebenena hajunya anak sadar bae cekel peler aya eueuh ternyata eueuh tuh paingan aya lalaki mah lain awas ya tak ulah digunakeun jang urusan kos kitu mah kuduna urusan agama mun urusan agama kakarak sabilillah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu masjid teh al masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah, tudiu li ahli sama, ieu teh nyaangan ka ahli langit, kama tudiu li ahli al-ardi an-nujum, sakumaha ahli bumi kacaangan ku bintang. Malaikat ningali ka bumi teh mana bangunan masjid teh, mana masjid anu hebat teh, rentul masjid cararaan di bugel itu aya masjid di dia, aya masjid di ditu, aya masjid kadeuler rentul, cak malaikat saang amat loba masjid, masyaallah. Sakumaha urang deuleu ka langit, beuh bintang loba amat, tuh nu gede, tuh nu sedang, tuh nu leutik. Urang ka luhur neuleuh bintang, malaikat kahandap neuleuh masjid. Lamun eueuh masjid poek, malaikat ieu si poek amat cenah ieu, lembur naon ieu? Eueuh masjid dah. Turun malaikat. Ngobrol malaikat jeung malaikat, poeknya. Urang masjid, ai eta masjid. Teu kadeuleu caknya. Pan bisa teu kadeuleu? Danana ieu ti pamarentah. Wah, asal dana ti pamarentah busem di masjid. Kiai pangnebakeun cenah ieu kira-kira aya dana ti pamarentahan teh. Ka ambeuna mah loba. Ka ambeuna mah loba ieu. Bocor ieu mah ieu. Kapal bocor. Dan ini ngeri ge kieu ge, dina yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Jelema ke surga, timbang bagus surga. Ketika nu jore ka neraka, mbong aing moal neraka. Neraka, mbong aing moal neraka. Ngurumpul kabeh. Kafir, musyrik, murtad, pus ka neraka. Ieu mah ngarumpul di sisi neraka. Cek malaikat, "Hai, urang mana dia?" Malaikat tahu orang pandai gelang meureun temannya. Orang mana dia? Kami ti ilat. Dia lah itu ka surga atuh kan itu. Bukuna jore. Bukuna jore mah ka neraka tuh. Embung panas. Tolol dia mah. Ini ka mana tuh dia? Hayang ka surga. Coba dalam bukuna, di dalam buku. Heuh. Eceng ngelulu. Ya mah.
Masya Allah karim. Cak malaikat itu daraon dia nungguan kasalamatan naon kapal aya kapal naon gitu dia baheula kami ngabangun kapal Al Barokah. Nah bener supirna Wahyudin kenek Udin PLN. wah didinya langsung disebutan Arifin masuk, Soleh masuk, anu araya ini nu kuari milu ka dieu aya catatan-catatanana pasir satrek masuk, batu kali satrek masuk, oh kabeh hararasukeut. anu henteu milu ngabangun mah milu cenah kulatan idola ish eueuh tiket tak sia ayo sia tiket sia ji cenah kiai abah milu cenah kuari bae teu bisa kuari mah geus anggeus tadi bae jang kula bae bawa ka Cilongo kan wah tuh kiai belum bikin ka Rusdi bae mah. Nah ieu arasu kabeh mudah-mudahan orang ilat milu kabeh tadi nu pasir nu batu nu semen anu paku anu pikiran bae anu kerami kabeh milu. Waduh kapal Al Barokah ilat pimpinan Wahyudin dan Udin akan diberangkatkan ke surga Firdaus, mudah-mudahan dalam keadaan selamat. Kapal muatan orang ilat ya. Barang datang ke tengah, wih panas, oh panas, kurang bocor, barang di dalam kuna hodana, kue dijahi mau bocor, mana bocor ya? Coba. Orenganan aya duit di pamarentah, bocor, aya proposalan, bocor, dijamin bocor. Cak kula bocor sekali deh kula ngadenge ke urang di akur teh jeung aambuhan kula aya proposalan dawa ayo sia aya dawa tuh aya aja dah budak sportif tuh budak aya duit di pemerintahan dawa tuh sia nggak bohong burut sia. Aduh Gusti Allah lagu. Nah iyalah lalagaan ge tapi bebeneran sing hade ibu bapak ketika orang ditimbang amal nu bagus geus teu kudu dicaritakeun deui ya dukhulunal jannah bi ghairi hisab masyaallah. Geus caritakeun teh dina hadisna panjang mun didongengkeun aya anu pertimbangan keneh aya anu ngagejebur ka neraka aya anu disalametkeun ialah melalui safinatun najah parahu atawa kapal masjid waktu di dunia. Mantap sing hade ibu bapak urang dieu khususna masjid mah di mana bae ge sarua masjid mah di dieu geus beres ka mana ke pasar Kemis eta kana eta catatanana cenah pasar Kemis geus beres wah itu diputar eta kene buyutullah. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mantap aya dina Al-Qur'an fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Aya bangunan di alam dunia
anu patut kudu bahkan wajib anturfa'a diluhurkeun diagungkeun dimumule bahkan paranti ngabersihkeun asma-asma Allah wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar berang isuk peti sore kinayah kana eueuh waktuna terus ketika jelema anu bener-bener mantap imana ka Gusti Allah henteu pernah capek nama teu pernah kaganggu rijalul la tulhihim jelema-jelema lalaki-lalaki khususna umumna para wanita lamun memang geus dimenangkeun di daerah-daerah nu geus teu aya fitnah rijalul la tulhihim tijaratun anu geus teu kagoda ku dagangan teh geus teu nggodanyana wala bayun jual beli perniagaan perbelanjaan dan lain sebagainya teu kaganggu ku eta tuning nyana bener-bener mantap ka Allah la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah tina zikir ka Allah salat etalah wa iqamus salat wa itaiz zakat jelema nu mantap ka Gusti Allah keur macul ya keur macul sekali dua kali tilu kali aya ngadenge suara azan Allahu akbar Allahu akbar langsung tenden pacul Allahu akbar bebersih masjid teu kaganggu ku macul rijalul la tulhihim tijarat keur dagang di toko beres ngadenge suara azan Allahu akbar langsung eureunnya titipkeun ka pemajikan atau ka anak atau mun titipkeun langsung tutup berangkat ka masjid teu kaganggu ku dagangan teu kaganggu ku jual beli di pasar di kantor keur meujeun na ngantor ngadenge suara azan Allahu akbar tutup langsung masjid Masya Allah iyalah kunaon eta nu mantap kos kitu teu kaganggu ku dagang teu kaganggu ku jual beli teu kaganggu ku tani teu kaganggu pasar kantor berbagai aktivitas kata ngaji teu kaganggu tetep teu kaganggu salat an dzikrillah emang kunaon ya khafuna sieun jeung rempan sieun kana naon yauman poe tataqallabu fihil qulubu wal absar engke anu ancul-anculan bulak-balik endap-endapan hate teh deudeulean mata ka neraka dibawa amal urang nikmat amat ketika orang jaga di akhirat di poean yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar salat urang utuh puasa urang utuh zakat urang utuh haji urang utuh berbagai amal-amal urang utuh ya Allah ya Rabbi dibuktikan amal teh dituntun kas puasa geus eueuh kasep tah geus geulis Masya Allah ketika di dunia tani ngadenge suara adzan dah adzan deui bae kakarek cikeneh keur di pasar dah adzan mah adzan bae isu gaya deui keur kaberesan karung haji pening baneng amat si budak adzan heh ngaganggu bae ayeuna buat demen nih mah nah di akhirat gue ketika datang ke yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar dipanggil dibawa dituntun amal teh kadinya Masya Allah ieu saya jore jasa salat eueuh puasa eueuh zakat eueuh Masya Allah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka luar biasa Allah hakikatna deudeuh ka urang ilat dieu
supaya jaga di akhirat salamet, salamet ku salatna, salamet ku puasa fadl Allah, salamet ku zakatna, salamet ku hajina, salamet ku berbagai-bagai amalna, di antarana iyalah nu bakal nyalametkeun mudah-mudahan urang dieu kabeh salam. Jaga di akhirat ulah aya anu kaliwat ka sorga kabeh. Wajud ting di dieuna sok main gaplek wah sorga. Tuh eueun amin ja. Nya ge boga rarasaan meureun. Urang lamun aya nu main gaplek aja ka sorga, protes urang di ditu. Si urang mana? Urang ilat. Sakanyawa aing sia main gaplek bae pun ka sorga. Iya, tuh aing mah nyaho. Kek aing dikusul ke malaikat Ridwan ka dia salah henteu sah ieu salah henteu bener sini mah main gaplek bae hampura ieu mah kasalahan wah ieu mah budak kudu dibebaskeun ka jahanam ieu mah kunaon ka dieu budak nyeplos meureun emangna di dunia bisa nyeplos di dunia mah bae teh di akhirat mah teu nyeplos jatuh ngeunah mah cenah tong masalah tamaja urusan Allah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, introspeksi urang baheula di alam arwah, turun kuari ke alam dunia, isuk pageto alam barzah, jaga aya yaumul akhirat, etalah yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ialah masjid tanda bahwa gede letik iman urang dinya deuleu masjidna kahiji. Nomor kedua, setelah masjidna aya deuleu saha nu sok ngaramekeun masjid nu bulak-balik berjamaah salat jeung sajabada, etalah jelema anu kuat imanna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah malam ieu urang bisa babarengan ngaji, mudah-mudahan ngaji urang dicatet ku malaikat sebagai catatan anu bagus, jadi cukang lantaran kasalamatan urang jaga di akhirat. Ieu tadi geus ditanda tangan prasasti bahwa masjid ieu telah selesai dibangun, tanda malam ieu walimatul waqirohna geus dilaksanakeun, kemudian atuh tinggal urang nisyanana. Mudah-mudahan bapak-bapak anu naon gitu ngaranna sehat berjamaah, nu kurang sehat tuh masalah, atawa sehat nama ngan embung ka masjid neuleukeun masjid bae, asal datang mereka dia neuleuh lagi set kajeun teu salat ge ke datang neuleuh deui ke datang neuleuh cak jin teh awas ya koy depenggal sia koy ngan neuleuh deung goblok ieu budak ieu moal neuleukeun masjid teh ibadah, neuleuh baitullah ibadah, neuleuh masjid ge sarua bae, kebal-kebal mah nya ge isin okos urang udang teu penting ulah wakat tahajud udang beheuleunna ngarokok bae ke HSDI isuk penting udang ngarokok ke HSDI ke kebal-kebal mah aing si edan teu jeung kitu ge jadi uga pikiran. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula secara pribadi sangat bangga turun ngadoakeun atuh urang dieuna mudah-mudahan nyara rambu sakali deui urang kabehan nu aya di dieu mudah-mudahan dijadikeun ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Urang ngadoa ka Gusti Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad
Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.